katinggalin tapak juragan Bima aing lu pasti bengkainya gitu. heeh Kalian kejat dan gitu tuh. aing sakitu cacak make motor lu heeh Karena beda tuh. mesin nasi padang ge nepi ka bawah da bisa kabur katinggalin Oh ya pasti. tuturan pente we kumaha lah tuh heeh kumaha deui itu urang lompatan we wayahna nyok ieu memakai mawa sepatu kelinci urang dieu moal meureun bararet kieu masuk ku aing Wah suku teh barare jeung barareuh. kumaha lah deui kumaha deui atuh teh ah wiklas aja Naon ka? bola kutas gede gitu dah bola jigana ieu baladna si bot si Bima ieu moal henteu ieu aduh assalamualaikum waalaikumsalam wah ini wah syai wah ini waduh ngena aduh Tommy Tommy cenah kene Nya Islamnya Islam bener Islam nah gini pakai ikat nah udah ikat mau pakaian goblok sih dia tuh lagi bener Islam nah gini goreng patut itu bangir si kamu deh mana Islam nah sholat subuh sebar rakaat sholat subuh tadi 7 bener jadi deh 2 gitu ada cuman lagi bener cina atap kena di sini kan udah lama dah tapi sia jika ada tara sholatnya tara sholat kumaha tara sholatnya sia cerita naon dah nah aing sholat kudu bebeja ka sia lain aing mah nah gitu geuning eueuh di masjid aing masjid sia di mana aing di mana panggil ka kara eueuh mun jelema eueuh di masjid aing bari tara sholat kafir deh sholat itu fanatik bisa jelema teh heueuh maneh wawuh jeung jelema jangkung gede itu heeh dulungan dewek teh dulungan maneh kita ku aing di mawa kata binarom tang ini kalapa biji ti cunga di grup tuh geus bangi geus bangi jeung musuh geus bangi geus bangi lagu naon teh mabok janda apa mana mabok janda anak goblok kita itu ya jelema jahat jelema begal sakirana eta kareta moal bisa digubuk ulah maksa sih dititah kupun bapak duli teuing baduli teuing nu penting eta bukan teh nu dulungan uing minta supaya balik sia moal bisa geus jauh aing teh balik moal ya lamun kitu sarana di dinya nuntun Raja Wisuna der waninya sok saya bener wani sok mau sieun aing mah kadea hati-hati ya kalau nu kieu mah hei ya jik kuat we sia sanes muhri bogohnya ka aingnya tepungan indung bapak aing bogoh mah lain itu didinya ulah macam-macam ke jelema ieu nah ieu teh jelema ganas kamari mah gedang ganas teh galak gedang teh bager ieu jelema danger berbahaya ieu ieu jelema teh keur nguriling nengan tanding anyacrang nengan lawan saumur hidupna can nyahoon digeti sorangan pecakan we dakor si anak lingis kuat bener bloknya we kitu masuk hate sing hati-hati cocok sia toko sing gandeng belut di talian toko ngomong gandeng gelut sakalian balas wae ke Bandung ke Jakarta jalanna ka Cipali atuh nepina ka Kuningan kaituna edet rame anjing watir sete usaha ka kitu watir
Tidak teuing karunya beuh. lamun cisindiran kudu murwakanti Purwakanti selalu pake atuh. mun misalkeun tungtungna A weh Nya. lamun misalna tungtungna I weh lamun misalkeun tungtungna U weh lamun tina O. lamun misalkeun miwitina O weh Nya lamun tina E. lamun misalkeun tina E hungkul oh hungkulnya tulis ini kudu diperjelas teh sensor itu udah cimai tau cingan jatuh teh beli obat ke apotek jalan ke buah batu boga sobat tukang lotek sirahna ketinggal wudhu tuh Bener teh. bari itu Balas beli samangka jeung nanas Heeh. di tengah jalan aya kalapa Heeh. kurang pura heula dah haus atuh dah tuh dah terang we cek aing ngaji teh mah heeh Karunya anu usaha kayak gitu tuh. ayeuna urang gelut jeung aing sok urang gelutna fisik atau mental kumaha tah lamun mental mah urang saling hina lamun urang ngahina misalkan ka dirinya lamun ambek eleh oh jadi ieu mah gelutna gelut mental heuh jadi saling hina lamun ambek eleh oke dewek heula aing heula nu goblok kieu anjing siapa tuh si beureum beungeut sia teh koropok teh di hareup unggul anjing sia teh buncanut tapi sia teh dosol sia teh tara make kolor sabab naon sabab beungeut sia geus jiga cangcut anjing amok teu euy Pakai sama. si ketos sia teh si celina ngucur sia teh si kelegna rem loba buluna anjing bau melenghir bau waduk sia teh anjing suhu sia teh bau WC amok teu anjing euy Wah, betul betul. si jiga karpet halus ya karpet nya euy anjing teh aduh si jiga triplek sia teh ku aing dijajak potong ke barana potong halus potong mah tuan teu we hidup euy amok anjing teh euy si mengi si asma si hek wae sia teh unggal ngarehap unggal hek gitu sia teh anjing ambak deh kakak hayang ceuri aing mau hidup ada tengah bodor aing anjing sok maneheuna geus aing ngeun heueuh aing ngeun teh heueuh naon malam anjing naon ambak sia teh henteu ambak ngomong we ambak henteu anjing sia teh urang melong aing mah aing mah teu buku rahasiaan teu melong kitu era Di sini pelong teh. apa si lain yang indung si lain ya apa anjing syukur ya tah sabenerna in si lain teh gubragna ka alam dunya teh sanes tina palawangan ibu tapi tinu bool bayinya heueuh indung si lain teh dahar rujak rada teuing nyeri beuteung diheujeunkeun ai borojol teh guar teh sia lumatak siki cengek siki cabe anu napal dina waduk eta teh emang dimana aya waduk ngaliwat dina walungan teh kumaha teh sujud mang ieu abdi tanya kumaneh sabab eta waduk teh emang sia anjing setan amak cing teh kita teu amak sia makin euy teu anjing sia makan kitu anjing kah tong kena indung aing mah sensitif kumaha we bebas teh amak bae di kosong lah aing ngeun rasakeun balik deui sia ku aing
apa sia jeung Indonesia hanya tagis maut aduh ngering bela sugawa we nek kaina aji atuh nah teh aduh poho euy sabenerna maneh teh gubrakna kalunya lain tina palawangan ibu tapi tinu bohol sidik dewek mah di rumah sakit da eueuh indung teh parantos mati bapak teh aya lanceuk eueuh adi mati atuh lalis bener nunggu kawung abdi teh jadi rencana dengan hiji we nu nembe unggul waduh nya atuh aing tuasa ngainana lo tuasa aing aing mah kelut gaji kan sok caranya hoja dipangkat dia siap bakal beak napas silakan segitu turun muai nulungan sia turun muai nulungan turun apa sungut cede kedahar neon kedahar helm panas kita dengan dia masih teh sias aji dicek di kotok cede nggak jauh dalam pengenal bibir aing cuma aduh nah sedang karinya bibirnya hai tunggal hai weh hai Haji cepak cipok sia aduh rasa teh kakak bogo euy itu kemana karep wae sia diceblok mesra tuh ulu itu cewek mana wah benang sia jahat benang sia nikah mau bisa sia mau bisa sia ya hai udah sedek gurame aja gara bagai mau bisa aja sia dibawa ke anak dia masih kuda-kuda sia ditahan ku aing mah sia dibeki-beki we keur kieu mah bae teu naon lah kosong gitu bae ditahan ditanah bismillahirrahmanirrahim sikiat abdi Allah bae aji kah aji meni gacor sini aji kah bawa ke garua kita buat doang gitu boleh baik dan naon lah jadi parah si bauna nakar yang penting nggak bisa lepas ya ini siapa aneh itu teh lain macam aku bauna macam aku aneh kumaha da aing mah euy hitu teh bau aing mah dahar sangu kitu teh bau tasya mah kitu teh bau sangu gua ngedar sia blok maupun mana yang gogok sih teh kurang ajar sia sok sia masieun aing ya kabur si jahat diundang si baik
pisan sia gelo goreng padut anjing. Anjing. Kunaon sih teh? Lu gitu kan. Kusia anjing. Anjing. Lu gitu kan opi cek tuh. Anjing. Ini kumaha kan? Karunya tuh. Anjing. Anjing kunaon pan kusia anjing. Anjing kondisi dua anjing. Aduh, batir tuh. Kili kan iya. Ampun anjing. Awas si anjing lupa gini. Dah kawan, gua ayo jawab. Angen ditajong. Oh, paingan atau soloyongan. Seueur sih kana baper. Watuh hamil. Power hamil we aduh. Siapa tanggung jawab si Once. Gosip. Ayah mie keluar deui. Salah dihangkat itu. Makan ning 7.000. Heeh. Gosip. Tahan deui. Galak betul. Hayang mah hayang we atuh. Tah tuh hayang mah tah. Bagi-bagi tah, bagi-bagi tah. Bagi-bagi Ibu Cece ya. Aduh, orang tua mau deh. Walau. Hayang udah. Hayang dahar. Gerak pukul di wapan si uduk ayo. Ayo ke lawang barat. Wow. Ayah cengik berjalan setan. Kan. Biru wasai waya. Ini kuat si juri kita. Tinggal sekubat tuh ku aing waya. Hujan deh euy. Halo dis. Anjir utas goblok. Lain aya hujan hasil juri. Si goreng mutahan ka aing kurang ajar mutahan saya ampun bang ampun. Aduh. Syarat anu dipikap balai Dewi Subadra arantos ngiring sang Raden Gatot-Kaca una lampa eta kacarios diwaringin pitu memang detia kalawicagni anu ngagegeuna ieu daerah wujud diu awak kuda dari terakhir saksi nanging atina lir manusia parantos tutas tina didikan jasmani rohani gitu kaya anak layaknya anak sejumlah tamtama anu dikawit tadina begal
dijejekeun tina ilmu agama sangkan tiasa mulus bangus berkah tina hirupna. Para pasukan batur kula yap karumpul gini itu Gusti parantos lugay gini yap wayana sadayana sok kararumpul aya pada mikeunyeun ya aing ame kasaksi ku sadaya sok lamun geus arupa bejaan aing dunungan parantos lugay tina tapak wayana karumpuh gitu ka temen-temen jigana aya tepikeun aya menang ilmu dunungan bari ngajag-jagkeun dah karumpuh gitu euy mencuk enggak ngena ngabalaku koyah dia itu paingan loba anu kararawin dulur udah geningeun ngabalaku deh kayak baromongan kamari masuk aing ada dek ngabalaku luar biasa nikmatnya merukan aku mahadai Sinan Baraya jalan mati nomor persatuan sadayana yang pangestu kula Raden kumaha salirana mah hibar dina waktu ayeuna teh hatur nuhun kula sadayana kararumpuh kitu mangga eta suwarga dulur-dulur kumpul cenah kararumpuh cenah Keung haji kenaunan ngomong gitu leungeun soraletik kita kasunahan pada laut
jika Barbie-nya. Persis pisan cantik tuh. Kalau rumput gitu ya. Sumana Urang bajua Sanitaru hidup seni kudu ngerti hidup seni mandiri dan bukan diri pribadi Naon siri Ngena gak berlaku Enak kotak. Ojek Guys ya bodoh semua Ngena Oya kira so Tinggal ikan Naon Ngena berlaku Ojek Mohon siapa tidak tahu dipelem sini Tidak tahu dia enak sih eta mah. saya kena siapa ya Sentuhan lagi. kali ngenyat ya sekali Sautik tuh maksa timah peka tuh saya kena jauh di nggak boleh kuda ke pulau sini jadi kawas mana dia boleh kuda teh 2 kali cukup 2 kali. 2 kali ya enak ada di mana nah kaya ngewirang aing sia Ibu. Ya gue bilang ke baturan. Gina aji gina siri aing tuh aji sia Gue nanti cari. di persia di tanah aduh para roek dulu fajar kita para roek Mahal rasanya. sini kopea sia logor Kayak ada nutupan mata kan. eta kopea belegu logor Rokor. kopea logor Nadia kabdi hah sia oh kabdi heeh damang cager aduh terus tapi dia nges menyumbal gunungan weh damang cager ayo deh coba dia pula kaul kaul Saurang-saurang kayaknya. Miguel oke Sintia. awas tuh itulah tong dipoekan laguna tuh eta kopea anjing Kopea nutupan. abdi sia weh damang cager apa geus anjing di atasnya geus aduh hilap deui abdi mah waduh damang cager aduh kau heula Kau udah kayaknya.
Poek di wae. Jangan di PLN ya nggak hina kabdi. Apa kajian sama yatim kenangin kayak gini di Palembang wae lampune. Kopea anjing, kopea. Dan dia kabdi. Oh kasih ya. Buka wae ah. Buka kayaknya. Woi, damang anjing cenah. Geuleuh kitu anjing. Aduh, kasih tergeruduk abdi. Ketika tinggalin naon nih teh. Aduh kata kopea kira kurang. Kopea. Kopea. Woi, sapok wae anjing siapa? Siapa ngomong damang dia anjing? Ah, boleh. Nah galak itu punya. Galak sih itu nanti. Tapi mah yang silaturahmi ini teh. Hai silaturahmi urang mah. Woi, damang. Sager. Kau heula dia, geus di kaur di situ. Heh, kaur bete kaur situ. Duh, geus poek di wae ieu. Kanyan sabotase ieu. Punya kau kelihatan lah. Kopea anjing. Kopea. Kopea bener. Woi, sok aing tanya ku aing. Ah, cari we ah. Rada galak itu mah euy. Galak tinggi. Duh, geus poek di wae. Kopea. Woi, ingat ku aing anjing. Nah, tutupan di WA. Balik. Beli boy. Eta jamina individu jamana mung bersosial. Da abdi mah hoyong silaturahmi sae mana abdi. Nah, sedegi gandek itu. Kasih ikut. Hei, kunaon sih ngigal teh gitu? Uing mah ngigal ayan. Ayan naon teh Gusti? Aya hal-hal. Oh, gitu. Aya berangkat teh? Heeh. Oh, saya. Cara geus sedena? Sageut. Oh, saya. Ini wati tukar-tukar datang tungan anak lu. Abdi mah kieu. Tapi bingung. Diuk, saya. Mangga. Selain diadu. Khawatir gitu. Saya udah cina air dudungan pernah sugai. Oh, saya enggak. Aduh, khawatir itu. Ngaji rame-rame. Buka kopea teh. Buka wae kopeana gitu. Bukakeun kopea kayaknya udah ketemu. Wah, itu ngamuk, wah. Wah, malu ngamuk atuh. Woi, cabok aja, duduk dia. Halo, Pak Akbar. Kunaon sih gitu wae sih teh. Bila kena hayang silaturahmi, ulah gitu. Ah, itu gegeleuheun. Ah, ulah gitu wae mun teh. Kita mah silaturahmi hirup teh gitu. Wadir aja sih teh. Wah, mau balik jadi deui aing euy. Aing mah lain wadir kasia karena kokodala aing mah da cangkeul teh. Ngahaturkeun sembah pangabaktos diterima aya naon ieu teh bejaan batur-batur ka rupuh gitu. Oke bejaan mangga batur-batur kara rumpur Sorang ka kitu. ya aji sugan matoronton we sia sarane Tolong segala. meniteu ieu pisah teh bejaan batur-batur kara rumpuh gitu euy meni watir aing mah kujeng keung jeung naon teh saurna cenah dunungan teh parantos dugai heuh geus kumaha dunungan itu keur kacai heula rupina seueur jami di dieu
buka gitu. Abdi teh hoyong silaturahmi ieu teh. Bukakeun pena be. Ngan aha beureun nyerekan ka abdi geuleuh kunaon kunaon. Moal Ulah kadar abdi menyanyiakeun damang abdi mah. nya damang. Woi, cok, anjing, cok, cok, ame puguh ngadek naik. Beri ketupan di WA. Geuleuh teuing cedek. Cageun, uing mah cageun. Kah beri anu jawab. Buka baik itu. Geus ditong, cari aman, cari aman. Nyimpan barang di peti.
ganteng tam-tama bawahan detia kalawin capi berbayak sadino cadas anu ngampar Odia dulur-dulur anu parantos sunuk baraya anu parantos dalar datang sedia payung ya hujan ya lain hujan rampak sekar sia teh heug neuleuh tingali buka wae gitu woi damang gai anjing depan dia balik dunungan urang geus lugai tina tapak berata cenah aya hal-hal dipikeun oh saya atuh pamikitu mah sejak ngupingkeun bae kaula duh sada Dewi Srikani gitu pisan dah duh gini dunungan urang parantos datang Gusti tes kumpul Gusti parantos kumpul Gusti beri keung ngadengenya aing parantos Gusti tunungan juga ada sumping ya ngatur ke siapa pangabak tes Gusti nuhun sami-sami Gusti dimana kene Gusti pani tukangeun hareupeun maneh mana deket tempok buka tuh kopea iye atuh naon situ atuh kakak ditupan panon teh kuku pea ayo atuh nyerekan saha atuh make baju beureum atuh aing meureun sanes Gusti mah biru deuleuh ku sia hah weh damang lain damang birunya subuhun biru aduh damang sageut tutupan si anjing tutupan sia bade hei sia nyarekan wae geuleuh kitu tuh damang nah bahasa tidak saleh tidak damang teh geuleuh ka bina ge aduh dianggap teuing maneh teh geuleuh ka sia ge keueug anjing kah ini ka aing jiga berbi jiga tai ieu mah kieu batur dina sabulan campleng kaula tatapa berata teh kaula teh kahudangkeun ku impian naon Gusti ngimpi naon Gusti penting tadi dengan gitu hai siapa bener mah pergi hayang sawo di teh nya ngan di mana mik kata ketempok abdi buka mau dibuka-buka ke diri teh sok loba dijarekan nya daling baraya unggul geuning teh ngimpina kaula teh nya eta karagragan bulan dina lahudan tah ieu teh ceuk parerimon menang milih kaula teh sugana atuh Gusti menang hadiah nya ieu mah tak bisi milik ieu teh heuda mungguhing pangeran urang mah manusia ordenawa mangasyukur rencana bisi ieu milik teh naha milik kaula teh balik ke alam dunya balik ninggalkeun alam dunya atawa mati bisi kitu nu mata kaula hampura ka saarea di dieu alah ulah sasauran kitu Gusti kareueung sugana we atuh Gusti sanes eta milikna Gusti naon rentang-rentang katinggal aya jelema jangkung gede mana itu eta nah eta jelema jangkung gede ka dieu wayahna nyumput sawale sae Gusti mangga
Urang mah ini. Woi. Siapa yang kelehen deui? Anjing itu. Hai ini jemput. Enak deh. Nyumpu sendiri itu. Gimana? Ini itu siap. Itu aja. Kakak mundur maju. Aduh si Aji. Tapi omongan wae batur saya tambah. Kagigir. Sok maju. Kakak kagigir deui si teh. Carekeun batur. Buka kopian tuh, ahli bisa dicarekan. Abi mah pengku karena pemedegan. Aduh. Kagigir. Dulu kan Uji. Ya, si goreng patut si teh. Iya, boya. Aduh. Ai ketinggalan aduh. Alah, nah di bunjulu dia. Buka kopiannya, nya poho. Udah buka. Buka kopiannya ah. Woi, damang. Gade aja. Gede gede. Silakan. Cecak silakan damang-damang gitu. Gede tuh, tidak mau jagung gede datangkan dia. Datang nih teman. Datang nih teman. Ewu pakule dengan rana. Gusti eta jelema mereka sejagung Gusti kitu ka jerung gunung. Sampurasun hedenawa. Rampes. Saha teh anu ti mana bade maksad naon? Sumping ka tempat. Ngenakeun ngaran aing Bima. Oh, iya. Bima. Hei, eta sora nepi ka kitu Guji. Nya, hayang nyaho adana we abi Guji. Jika nabe apa ku sorana? Allahu Akbar. Tong nyamat adan sede. Hilap Guji hilap manawi teh kembang gadung. Bima halanira. Inggih. Wayana naon Guji? Maneh pihelaan ka perwatesan bisi aya baturna bisi niat goreng ka dieu. Oh sae mangga. Bisi mau naon sendirian? Dan naon. Sae Guji abdi bade ka luarnya. Dekat luarnya ah. Woi, gade aja sih. Daran baik. Buat aing geus tuluy goblok teh. Damang wis jadi dah. Bima halanira. Inggih. Di mana? Aku Sheking Negara Amarta. Inggih. Woi, siwan uing Sheking kubut tuh. Saking bahaya. Bade naon? Aku harap takon marinira. Rek nanya kakuri. Inggih. Anu ngaran tetia kalawin cagni sampean wawundeun. Anu ngaran tetia kalawin cagni teu dua teu tilu iwati hiji-hijina. Jelemana tah ieu tantunganna teh? Iya bentukna. Ieu tetia kalawin cagni teh memang teu salah. Ari kitu kumaha? Bener sampean boga kareta pindaro kereta emas. Memang gitu? Iya. Aku tak gowo kereta Pinaro. Dek bawa kereta Pinaro. Iya. Yang naon? Bikin tetua kerami hatiku dewe si jenis. Weh, ini orang Jawa kan? Wong Jawa, wong Solo. Nah, hati mau tanggungan. Biasanya dagang baso. Borong kemana karab sendiri kan? Ampun aja lu, ampun. Sugan dagang dawet sugan. Dari nama kerpira dawet ini. Dawet anjing gina.
jadi pikir kawin di mana si jenet hampura jayu hampura naon iya bujeng hinga diinjem disewa oge moal bisa dibeli moal bisa tapi aing butuh hampura si lain tamu datang ka dieu mending balik beji aing moal bisa balik lamun can bisa mawa eta kata binaro ye ulah jalu eta teh kaituna ngandung hati ngajieun sampai teh ngajieun nungtun Raja Wisnu bisi kejadian uing Raja Pati jadi ieu diinjeu moal bisa lamun teu bisa dipaksa poe main maksa ieu ulah maksa bahasakan kaulah bisa mawa we eta kareta moal bisa lamun kitu carana kurang izin jeung aing izin aing bisa balik ke dia sok tapi eleke heula aing dulu itu ngajak gelut ka aing ya jadi teh batur loba jo didinya datang ka dieu sasaranganan sarua jeung orang nyamperkeun paneungeul sasorok ajar sia pecakan hayang nyaho aing bener ngomong teh bener ya tega lara tega pati tega sok seduluga acak kakeun pacak bat